Geus teu kuat, Neng. Neng. No. Gitu, Neng. Neng. Coba dulu banget, Neng. Wah! Ampun, Bos. Uang udah banyak. Kedeng deui malam minggu. Aing jalan jeung sahanya. Majeng ani aing bosen ani di ani deui. Wih, duit nama loba sih, Ceng. Itu loba lah aing mah. Tas gajian duit aing mah loba. Teu gawe ge tuh duit aing. Ceng duit. Tapi ya syaratna, paling dibere ya duit. Daek tes ya. Yo. Paling dibere 300. Tapi tangan bikang nu geulis. Kumaha? Daek teu. Lah balagu amat sian dek nyaran bikang, ani nek dikamanakeun sia. Geus mah jore, hayang nyaran bikang nu geulis. Woo! Terus bari mau ngomong-ngomong ani, aing bosen dengan abae mah. Kori sia ya. Nengan bikang. Kori bere ku aing 300. Ya. Tapi awas. Nu bagus ya. Montok. Modelna nu montok, geulis, putih. Pokoknya mah atur we sia eta kalau saparo eko aing bere deui sia. Di lokasinya. Terus kitu sia nengan. Nunya, Oh, geura sia bener sia. sip. Aing kedeung deui menang saya poe. Poe mesti pitah kasih goceng. Kore aing paburulan nih. Nengan obat kuat. Itu anak embe kemarin diapain ya? Kasian juga sih, udah mah badannya kecil, udah abang-abangin. Bule, gara-gara sia kemarin digebukan ku budak. Wai sia, nggak punya sopan santun, lu salam kayak apa? Emang lu maling kan kemarin, nggak mau ngaku lagi lu. Atuh sia dari nage, panyaho aing maling, kunaon dibejakeun? Ya, gua mah anaknya jujur, namanya elu, kecil-kecil, pintar maling, gimana lu gede lu? Tuh aing teu maling moal gede-gede leutik bae. Emang udah takdirnya lu mah kecil aja kayak anak embe. Geus loba bacot sia, anak mengejar aing gantengan aing sia nyaho mah. Nya aing diuk. Si kenaon di dieu? Menurut lu? Diuk. Aduh itu lu tahu. Gua lagi nungguin cowok ganteng nih. Barangkali lewat. Cek, naon nangguan cowok ganteng lewat digigireun sia ge aya sakieu aing gantengna. Ganteng dari mana? Udah mah badan kayak anak embe. Cuek sia. Aing nyaran deui jangan cewek ka mana ya aing. Tuh aing mah teu disaran mah aing dihajaran ku Aceh. Aing gitu. Teu bisa ngopi duit hangus mah. Aing coba bae karep lah. Sugan bae kapanggih anak bayawak. Aduh, aing geus tahun mah geus ngaganti beut aing. Ieu bae, jomblo deui. Aduh, aing pas jasa hirup aing. Aing geus make pelet, make mantra segala gambreng, pengangguran deh. Gusti hirup aing kieu amat. Weh anak bayawak, sia keur naon sedian amat asana aing sia. Aing beut 1000 2000 deui. Aing eueuh kitu awewe nu nyamperkeun aing. Sia banget sesageludu ge. Aing loba cewek bae. Aing ieu aing geus keren jamang aing anyar yo sia mah. Sia teh nyaho aing kos penyanyi Indonesia anu judulna kieu teh laguna ngahelai. Laguna aing ngarti teu. Atuh mah artis mah lagu rap tah mah. Ieu mah biasa dipake topo kumaha aing di ieu mah dipake. Ya, sia rek naon ka dieu dina ge. Aing boga proyek nyaran bikang tita aceng sia boga channel teu. Kek awewe. Neng si bule bayu. Duit baru duit. Aing dibere ku si aceng 300 cita nyaran awewe jeung ka aceng nyana geuning ge ditambahan deui cenah. Bule, tawaran bule. Ayo Lah. ngopi nya. Lumayan Asik. Bule, ngomong-ngomong lu udah punya pacar belum? Belum. Kenapa emang lu nanyain pacar-pacar ke gua? Kalau sama gua mau nggak? Model kayak lu mau pacaran sama gua. Jual mahal banget sih lu. Iya, cewek mah jual mahal. Apalagi lu modelnya. Aduh, sama orang anak gua lu mah. Bule tuh bule. Tuh. Bule, aing boga proyek ya.
Korek naon? Naon sudah letik lu nambah gitu lah. Naos ya ilunan kolot bae. Kan ada amat sia. Awas ya ka timur jalan kowe bobo sia. Bodoh amat sia Lotik. Ya aing mau korek ya. Non. Astu aing dikola. Ada itu. Jadi eta cewek bayaran. Jangan amat sia. Tapi duit di 300. Naos ya le. Lumayan sia menang duit. Lu pikir ku cewek apaan? Lumayan sia kore nang pagawean hese. Nenek gak gitu baik. Cuman saputing ieu. Aja dibayar 300. Najis amat aing kita baturan laki diberi 200 doang. Weh. Ku cewek apaan? Si acengnya paling deh 2 menit langsung keluar. Bodo amat gila duaan nih. Weh le, ese ka mana? Wah, ayo. Asan aing diajaran ku Aceng. Wah, gagal. Ngopinya beureum gawe dia. Kira aku aing ngagedekeun masih heula. Bener bae. Kumaha tuh ye? Coba bae tanyakan yuk ke si Moa nyaran. Ayo, jangan lah. Ceng mah gagal ya mah. Ulah. Ah kebenaran si Moa. Non Ceng. Saya awewe weh. Boro-boro awewe dak bikang aing ge eueuh geus sabulan teu kapanggihnyana. Dibawa kalong meren bikang siama atuh banget sia mau kos kerak tutup. Sia ngalunjak amat dak. Ngomong-ngomong sia nangan awewe jang naon. Nak bayawa kenten kepada dia. Nah, amat sih cara-cara. Jadi lah, pusing lah daripada mikiran awewe. Aing boga ide yo. Maha. Dia. Nah, Siap lah. Mas, setuju tuh sia. Setuju aing mah. Tapi ngomong-ngomongnya kieuna eueuh. Naon? Biasa. Duit. Atuh heueuh. Gampang tuh, duit mah aya. Itu sia. Dah bae. Ayo. Sedandananya kueng ya. Heuh. Oke, saya kan Oh, lumayan ya. Kemana ya si goceng? Jangan nyampe. Engit bebar aja nih dia nangguan. Obatnya semenang deh ya nya. Mantep ya obat merenya. Bukan baik kuat lo kebal lagi gue ngekenjot bukan. Penting mah tuh dong tes cewek nak guna gelis. Ngerti eng. Montok, montok. Ya, nangon heula di dinya. Kapan IQ mah sia geulis atuh main gak elek sia mah. Ngomong-ngomong si Acengna datang mah. Kayak geureung digrokeun aing jeung si goceng. Tuh, siap. Kayak mun sia mun aya aceng ka ditu sia nya. Harapna. Ngomong-ngomong, DP-na mana yeuh? Bere. Coba sok ngacakun aing nya. Selamat teman. Main di proyek sih ye. Nah, kayak geureung menang deui nya. Salah. Sangar bareng-bareng kudu. Aing deuk ngagrokeun si aceng lah aya. Amuan sia dinya nya. Naon nya? Awas ya. Si goceng ke mana sih? Remnya ada doangan. Aing kebal nangguan di tadi. Neangannya na. Mana acengnya? Acing eta. Udah ke mana bae? Tah aing nyaram bikang. Oh, ka mana? Aya di tangkurak doang tah. Aya tangkurak. Nah, bika mah geus disiapkeun ku aing tuh. Mana bikangna? Gelis teu. Mantap. Ya. Semok biasa. Geus urang tangkeun ge lah. Atuh hayu. Kuat ya. Terang teh keur heula. Tambahan bener teh yo. Udah di lokasi kok ini bere. Kadi heula duit tah. Kau yang mau saya di itu. Ya. Oh, ayo. Ayo, ajak tah. Mana cewekna? Tuh, cewekna tuh. Mah bagus tuh. Di luar mah bagus sih, seksi. Bagus seksi lah pilihan aing Barang mah. bagus gitu loh. Boleh. Hijab oke sih. Feminim tangan mau di tangan kau yang bos gitu. Atuh emosnya emos selera sia. Terus mana ka dieu? Cuana tambahna yo. Dua kali. Tah. Geus kitu sia balik. Udah Aku ya. Kemana ke sia? Stres ya tah. Oh, lagi nonton ge, Bos. Oh iya, ceweknya di bawah si goceng. Mantap. Bagus oke sih. Paling kenalan juga. Sorangan bae neng. Batulan lah, baik kuat kering nyotna. Mana tadi obatnya?
Neng perawan kene apa geus boga salaki Neng? Alah. Serak-serak base kena corona meureun. Aju Neng bener sorangan bae di dia. Terus Neng ngaranna saha? Sueba. Waduh. Bulus amat ngaranna Sueba. Neng geus nyaho meureun ka dieu maksud AA teh aya naon? Si bejan kan ku si goceng. Bukan. Terus Neng iya awakna montok amat Neng. Makan kopannya. Bukan. Non tuh. Tapi. Hah? Terus boleh terkenalan A. Boleh. Terus nyaho meureun maksud AA di dieu naon? Iya. Geus teu kuat Neng. Neng. No. Gitu, Neng. Neng. Coba dulu beungeut na Neng. Wah! Ampun bos. Jadi tasa. Nitira si goceng. Bang goceng. Heeh jeung si tangkurak. Jadah doang Neng. Ampun Ini daek bae. Itu kabur ka. Ah bos, ieu urang Kabur sia. bos. Kabur ya. Kabur ya. Dah kasih goceng. Nipu aing. Macem-macem. Ampun kayaknya.